Mari berbondong-bondong. Ya. Kita saksikan bersama-sama. Baik. Ada pertandingan antara Entok Jagalu Betul. ngelawan Bancet. Alah. Tong direuyan ku si Dawala meni deureut. Di pudaran we. Sok sia. Iya, dok tingkeung. Dok gung panggung pangding panggung pangding panggung. Ye. Kira aing kita kulan pugu udah kenang aing deh. Si eta. Dawala abdi Pak. Haling si aing. Haling. Akangna. Hei. Tuh, jangan keluar ya. Rajen Wani. Ajar pisan. Ayah. Pak, naon jak? Kirang tenaga sambat abdi Pak. Kumaha nyamatna? Nyambatna, Ya. mau maneh we. Modar sya. Ayo, jak. Kumaha sya? Pak. Bapak. Naon, hati-hati. Guys. Kurang ajar sya. Ulang. Si lain kurang ajar make jeung hayang ka pamajikan aing. Wah! Bapak, naon? Hati-hati. Ulang ngagokan atuh. Ngagokan we ka aing. Pak. Naon teh? Kade bisi kateungeul, geus goblok sia. Nya nuhun we atuh geus mah. Gantengan we. Di si edan. Pak. Naon ya? Hati-hati. Si edan. Gantengan. Pak. Naon? Hati dua. Maksudna hati-hati. Hanya ho aing ge. Kurang ajar pisan da budak anak-anakan ya. Gantengan we. Pak. Hati-hati. Keadaan. Dei seta mah. Pak. Mau dengek ku aing mah. Tang. Kurang ajar. Pak. Wah, siapa aing? Pak. Genut. Nah, teh. Hati-hati. Si eta nepi ka kitu si eta. Ate ayam. Pak. Hayo tuluykeun si Bapak. Itu kalau teh mana? Moal. Pak. Genut. Moal sia. Pak, hideung. Goreng patut. Bueukeun singkayawan. Pak. Bolenang. Geneuk. Pak. Genut. Pak, bisa kulit kerja. Pak. Gak ada buah. Pak. Pak, heureuy Pak. Bapak. Heureuy Bapak, sok sah ngomong deui sah. Pak, ulah kitu Pak. Bawa. Sok sia, sok. Pak, heureuy Pak. Baru. Aduh, jauh. Sok sah ngomong deui sah. Wah, Bapak. Puas. Sok yang ngomong di hati-hati, mau hati-hati, Pak. Puas. Mau hati-hati deh, no Pak. Nah, sih, dekam belain, no Pak. Siapa? Di tenggelan, kau aja tuman sih, deh. Kurang ajar sih, tinggalkan aing. Kurang ajar, sok sih. Aduh, lumayan dengan tiis tenggelan teh. Iya, Pak. Jadi tegur itu. Ayo. Pak. Hati-hati. Jauh boleh dari nama. Ya, rasakeun sabtar nyuleus ya. Penasti kersah yang tumampar. Iya. Ya kagin diri utawi sekar panan
dijamak dening sabtamu renyu. Kalau muruk wir kapuh kay bener kapas kaujanan. Dah. Palayan ieu nyaeta nafsu kacintana ka Dewi Setyara Genti Prabu Puspadenta. Nyaeta kaluar tina waruga badagna ieu Jaka Gentiri. Udah kelayangan ya. Nyawa. Pak. Alhamdulillah Pak. Nuhun. Nuhun teh. Hati-hati. Edan, mana bae sia. Babuk teh wah. Beunang Jang. Kae. Alhamdulillah kan. Babuk. Kang Pati bayar pada dagang. Babuk. Oh nih Bapak. Kabapa. Geuleuh atuh neungeul teh sia. Kadewek. Cek abdi ge kunaon? Hati-hati teh bade ge. Jadi kadeungeuh. Selamat teh. Tahu saya be kadinya maksud abdi teh. Lapis. Babuk, sintalik. Beunang ya. Menang toa sasa, babuk. Sok tawala neungeul kainya. Duh, punten Kapagi. Ketulus jangan. Beda melong na. Udang sia. Aduh. Udang sia. Kurang ajar pisan Bapak aing dilawan ya udang. Alah, ampun Bapak Semar. Hei. Naon? Tingali. Karunya kan geus Urang macam-macam bawa aing teh. Eta jelema terkena. Terkena. Pak, naon Jang? Hati-hati Pak. Kurang ajar sih teh. Maka jeung ngedegal pamajikan Bapak aing ya dah. Ulah kitu ke Ulah batu kitu. Tadi cobi tinggal raya abdi tuh. Kasep tuh. Kasep. Atuh mikir sia teh. Ulah kitu. Cing pikaronya batur. Cok kita. Aduh. Sar neungeul ka aing. Siksa ku aing sia. Sidolo jenang. Alah, gejang. Alah. Papa. Naon sia? Aduh. Bapak nuhun, Bapak. Naon sia? Alah, Pak. Naon teh, Pak? Naon sia? Anu mawi abdi teh ngadak-ngadak leungit rasa cinta ka Setyara Raden. Nah, kumaha kitu? Aduh. Teuing kumaha kau teh bogoh pisan ka Setyara Raden tadi teh. Upami dipercanten ngaran kaula teh Jaka Gintiri. Jaka Gintiri, bener. Kaula teh adina Setyara Raden. Uluh. Aya anak ganeng. Si Edan, si teh. Anu janten jago saembara. Panjang caritana kaula teh ngadak-ngadak kaula teh aya rasa bogoh tapi ditenggeuh ku bapa. Ngaleungit rasa eta. Wah. Upami teh percanten mah kaula sok urang tepung urang kaitu. Urang angkat ka nagara Sekar mame. Urang tepungkeun salira anu parantos kenging. Nya eta ngelehkeun kaula. Kitu Jang. Leres. Pak mikir, Pak adina jiga kitu tingali. Bayangkeun lanceukna. Moal teh jiga Cicepot. Hade bade jiga aing mah kasep teh. Kasep. Ngan bau kelek. Bau kelek mah kali cewek kelekna di kurut. Nya di kurut oge ning bau keneh. Podaran we aing goblok si teh meuni. Heeh. Upami teh percanten mangga tuturkeun kaula teh. Mang Ceput. Tegablek alo ka sia aing mah. Kang Ceput. Tegablek adik ka sia. Si Ceput si goblok sia. Tingang ku aing sia. Si lain kumaha teh sia beung teh jadi dewek adina Setyara Raden heuleuh. Mang teh pernah na ka si lain teh.
balik goreng patut gitu jelema na ge keur mah pupurieun teh goreng patut katamat-tamat ningali bentukan lagi jika kitu era juga ku tetangga kumaha kabejakeun Semar kawin jeung Hileud tuh daerah kawinna ge geletuk batuna ke jebol caina kumaha ke hayang nenjo aing sok kumaha wala tuturkeun we hayang nyaho ayo tuh teka catur lami di jalana parantos dugi ka nagara sakarumame atuh ya sekar panan utawi jaka gintiri lebat ka nagara sakarumang beka karaton kitu kayana sakumaha pangalaman ieu jaka gintiri nyuhunkeun dihapunten kanu jadi sepuh nyaeta Prabu Jinawea dasar kena ai kanamian sepuh mah tunyakin nasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna sanajan ngajieun kasalahan sagede oge tangtu bakal dihampura kitu kayanana alubarkeun panghampuraan tawis ingkang Rama oge putra dah Prabu Jinawea sareng ieu Raden Jaka Gintiri iya ge alasan Semar Badranaya oge asra jingga dawalang ngantosan di Balai Irung nyeta ngantosan ieu Prabu Jinawea sareng Jaka Gintiri ketika bengahan ama kana kalubaran hate ama ngan hampura we ama teh teu bisa ngarubah wujud sampean baik deui teu naon penting ridho hampura anu jadi sepuh anu jadi pamatri ati kaula nya jadi nyun menyelamatkeun sampean teh Semar astra jingga dawala eta teh masar bade ngalamar ka si Acuk kitu nya cik atuh ditah ka dieu sae Bapak Semar ka dieu Bapak Semar sae nu datang nerat tangga teman datang nerat tangga pakulengan rana pakulengan rana Jang, Kang karaton sok kudu hurung herangna deulus ya. oh akhirnya Kang Tapi kahebat kieu leuy. oh Ai jadi pangpuluheun aja deh yeuh. oh Tadi leuweung pangkasepna aing teh. ya Alah. Pak. Era apa jadi ieu geuning leuy. Nyangakeun si mah pangabaktos konyuk dunung Gusti Prabu nuhun kasepuhan. Aduh sanes di abdi nyangakeun si mah pangabaktos konyuk aki. Aki naon teh? Heueuh teh mitoha bapak urang. Acan. Oke we tuh. Dupi itu teh. Pun anak asta jingga dawala nu sami abdi ge nyangakeun si mah pangabaktos ulan diterima. Gasik ditampi enggal tumanya kaula teh nguping warta ti Jaka Gintiri utawi Sekar Panan sumuhun maksad teh bade ngalamat pun anak satiragen leres atuh rapi kumaha leres sete api-api wae jeung era jeung naon ni tong yaim keur kieu mah ngan eta we aing beureun era boga minum jika kuntung rokok hari nage jika kitu geuning tapi pokona mah kasep ning upami bade mileukeun pun anak kaula teh mangga teh teuing tapi aya kanamian
jatuh krami utawi cinta teu bisa disandarkeun kana ridona kolot doana baraya tapi kudu tepung heula jenis jeung jenisna sumuh cinta aula bade ngaturan linggih nyeta Dewi Setiaragen gintiri ulan wayana kasih Setiaragen ka deui geus mangga acak uluh jang era dewek jang matak naon ka dieu teh make lepis teh mah digolap buuk teh diwarnaan ya memakai lagi makanya kacaan warnaan buuk teh make hejo teh muning sia teh ka aing teh disebit lu ibu awak ditato sama daerah teuing ngangota celana rada morosot ke tengah bujur nih gaya gitu baheula mah ayeuna mah bapi ngangota pakai anting ceuli kadang ngucur ceulina acak buru acak datang ngademan datang ngademan uluh pakulengan rananya lah naon remaja masa kini bisa wah ABG ternyaan ngatur ke semua pangabaktos konyukang jeung Rama diterima nyai uluh jang hidung si lain sia Pak depan tes bapak yang Pak aya bahan bapak teh bakal loba nyeuni hatekeun ieu nah si teh geus seuing awewe na mun abdi mah sababat teh aja aya sababat mah teu ada jangkung itu mah pantasna jeung nu jangkung deui da ngewa lalaki penek aya na jangkung ngewa apaan bisa si teh hakna cing gede cing tinggi atawa sukuna papas kurang udah kalapa maka yang dipapas di si teh aya pikir sanaun Kangjeng Rama kieu tuang rayi nyaeta gintiri parantos cager tina tenungna eta buta tapi nu nyageurkeun teh ieu kasepuhan nanging jalanan masih kene ieu teh tema teh sae embara kene malah ieu Ki Semar Badranaya teh palai mileuleungkeun nyai ai ama mah doa dekai itu ka dieu oge tapi ieu mah jalaran nyai anu bade nikahna sok nah kersa dipileungkeun ku Bapak Semar anu mana eta pengkeun nyai tabat aduh Kangjeng Rama tega pisan kunaon pipilih neangan nu leuwih koceplak teh meunang nu peca teuing kaula teh kadah kawin jeung aki-aki uluh aya anak cek aing oge uluh jang urang kumaha balik uluh jang teuing teh sudi kaula kawin ke jelema kitu aduh hapunten kesepuhan siawios awios permios nyeri hati aing euy nyerikeun atuh pasti nyeri goblok ka awewe da euy ngelikeun sia ku aing si aing dek neangan tukang tenung sia tukang pelet sia ku aing permios wayahna we atuh kula melaji deui sae cenah naon punten we paeut gintiri alah wayana bere inten jumanten kaitu jik pikeun lubarna hate itu Bapak Semar gantian ku emas ajo ngaleungit sia. Lah naon? Kapange Bapak? Oh nya tante. Wah bali. Ayo sia kaleuweung jigana kaleuweung ayo. Anu bener.
Pak Semar. Anak Pak Semar. Semar Badranaya mah ngalengit di karaton lebihan ieu kanyerina nyeta kaleuweung geledegan nyuuh dina tunggul kayaanana ayana aduh ayana ambuing hujan nepi ka kieu bisa nasasna nasiban dewek teh ditampik sapojodogan aing teh nepi ka kieu ku indung barudak ai nah nepi ka nyalahan kieu impian tara-tara disasari dewek make jeung ditampik samodel kieu ku indung barudak ya dosa dewek naon cing wae mutamu ongkoh ngagupayan mah teh aya disampeurkeun bet beda mah bet nolak ongkoh ngahiap-hiap ngahayu-hayu ka bapa teh tapi geuning naha kieu jadina ja wih teh itu orang ngebayan tapi putus ulu naon wate dewek ulah wakasudon deui ja aku mah buah salah dewek keneh ieu dapat kumaha wate buah kaporong leucu paningalina da dewek ditinggalkeun teh lain make wujud ieu atuh sanes ieu wate nyata wujud kasawargaan dewek da dewek teh sajaba Semar ngaran dewek teh Ismaya di sawarga teh oh kitu sumuhun anu nyurup ka dieu nyaeta pamajikan dewek teh di sawarga teh Dewi Kanasten geus kaporong rencu upina wa atapi teuing ngetes jeung kumaha anu mawi ieu tapi da jigana mah kaporong aya logikana mah da eudana raja di bawah hirupna cu sumuhun tahu cik dewek dek mecakan make wujud nu asli copian Semar Badranaya ngagibekeun dirina iya leungit dinu saya kilang warna nu sanyata dah jang ngelek jadi satya nu gandang tur perteka iya nur cahaya sekarning wang-wang nur cahaya sekarning cahaya cik make wanda samodel kieu dah nah bakal kaporong atawa henteu copian gitu lah wala pak si cepot si dawala lah buru-buru sia bisi gantung maneh bapak aing bisi baluas saya mungkin boga bapak teh dua aya sarepna hiji mah hiji bogana buru-buru dawala bisa balik oke lah tuh balik calos atuh tatanyakeun bisa nah jika cermin deui euy jika nu dewek